Nagihan apa iya mah eta kabelah wetan ada geus beak panen teh mangkat wae ge moal mantak menang duit ieu ke sugan kedeung kabelah kulon maju panen sukan nagihanana kudu ulah siap kabelah kulon mungkin hutangnya rada galet teh eta narumleg baju urut lebaran marulu kalau siapa ke kubatur manten barenang kubatur kayak ka urang eueuh nu sektor. Kudu semangat isukan komo eta kabelah kulon kuat aya nu 2 nu 3 pan sakeluarga nyerokot baju kabeh urut lebaran. Coba bajuna bermerek marulu. Kayak urang telat nagihan mah. Iraha deui mayarna masalah usum tandur lila kene jawaban. Isukan mah hudang suk isuk kudu nama Jabal leuseuh panas. Si Is ka mana nya? Nek mentapang mencetkeun punduk ieu meneh hese ngaliuk teh beheung aing. Apa suujone kasih iem nya aing jadi kena ajab. Jangan si Is lah. Hirup kieu-kieu teuing nya. Digablek pamajikan. Coba mun boga pamajikan, nanaon gaya nu ngaulaan. Minum dahar, nyeuseuk. Duh, alah nasib ampun. Ieu mah aman. Ka mana wae mun geus lila. Aya wae. Gusti. Udah gawe ayeuna. Henteu. Cenah usaha cenah di ditu di kota. Heeh. Hayang balik heula ka lembur niis dah. Balik teh geuning lain miki kasep bikin muluk. Waduh, bisa banget. Ya kunaon tadi ngomongnya sorangan. Ya biasa keur galau we. Galau. Cenah papegatan jeung awewe. Heeh. Ai si Iem tuh daek teu. Alih teu. Si Iem teh anu bakal nek kawin jeung maning teh teu jadi. Anu jangkung geuning awakna kos potongan bencong aya. Heeh. Emang enak can bogaeun? Encan geus lila ge manehna can kawin deui. Daekeun gesok. Ai sok atuh coba rada agekeun nya. Yeuh. Kan ditu ulin moal ka uwa. Hayu. Heeh nya. Bukan nek balik we teh heula nya. Eta mau naon eta? Ieu nek kasakeun jantung cawo. Mang minjem deui atuh mang. Kadi goceng mah nek meuli bumbu ieu. Ngajeng dulu mah ulah sok ngajeng dulu mah kajeun ah. Muni balangsa we hirup teh. Oke lah gampang lah. Ge urang-urang nukeran heula. Heeh. Yo tuh lo bakul-bakul di Haji Usip tadi tuh nah. Kapan itu ge Gusti boga sapi itu. Di ditu cenah ngangon sapi cenah gope. Heeh. Bage lamotan bool. Waduh, bisa banget. Ayo. Hirup kieu teuing nya ampun Mak, geuning teh neangan pagawean, geus 3 poe. Keur hayang di imah ieu mah. Ya urang teh digawe-gawe mah rek dahar naon mah teh. Oh pikulieun tuh dah ge ieu eueuh nu nita. Panen jabaya samingguan deui mah meureun. Biasana ka Haji Ijah nya emak, ieu mah Haji Ijah teu nita deui. Ya Haji Ijah oge bingungeun da anakna nu ngagaji. Ya heueuh puguh. Ya undangan deui wae nyahonya nini sabeulah diundang deui, meuni pusing da. Mah kuat loba babak nu hajat ieu. Da moal mantak hajat deui ieu geus sagala undangan. Sabararoga duit sia emak ih hayang baso.
Apa orang ngajual radio gitu mah, radio mah nunang beli kamari orang jual. Ulah iya, kayak aing mau bisa tibra sehari ini. Iya mah dijual mah tukeran jenggak gorali bisa. Biar aku teh ah. Bisa. Ya ulah iya. Anu liwat. Iya mah 10.000 arek meser baso mah geulis. Nya geus entong mah jeung mawe Ting marek liar we sugan Arek liar. Mm-mm. Tapi kadenya liar nah kade siapan sih geus ayeuna geus nurut ka indung. Nya kok di Bang Ulin kadinya di mah we Sama mending ngalah. Lamun ngaladog teh sok nyieun wae masalah. masalah naon. Ayeuna mah pan geus nurut ka emak. Ya mangke orang malam Minggu malam Senin urang ngarajo topeng Aja topeng. Oh, sok rasa pernah rajo topeng sih kan menang kenalan anu nalaktir baso. Eta ya, ieu nggak topeng. Baheula mah aing jeung bapak sia ieu lalajo topeng teh sangaja sia. Ngampar pakai samak malah samak di imah ieu. Beri cangaga gue nya. Yo, aing buat pak ieu kieu ta ieu. Ya, beri cangaga jemputna teh ka tempatnya gini. Komo lamun aya layar tancep ieu. Baheula mah lalajo layar tancep teh resep ieu. We enggak mah baheula nya keleutik inget lalajo layar tancep nya lalajo teh di ieu teh tangkal cau teh ya. Heeh. Padahal mah teu lalajo keur nyolekan eta we. Nyolekan tunggul. Teu hidang sia mah. Baheula mah resep sakapeung mah sok hayang balik deui ka zaman baheula Iya, nu teh. nanggap topeng mah orang yang lalajo ake urang lalajo sabuat sore. Ayeuna mah meureun jajanan ge mararahal mah nya ieu. marara baheula mah kan tukang gupet. Ya. Eta mah tukang gupet oge. Oh, baheula mah bapak sia cuman mawa 1.000 perak oge mahi karena Ayeuna mah mawa 1.000 perak jeung naon. Ya heuh teu mahi ayeuna mah. Bakso samangkok geus 15.000. Ya heuh serba mahal wae ayeuna mah ieu. Geus mah wing arek liar heula Nah Ya ulah henteu nya mah baju poekeun. engke dipoekeun tapi geus diseuseut. Geus. Engke dipoekeun nuhun nya geus nyeusehan baju Oh, eta emak. cai angkat di Cai gidir. ge diangkat ku emak. Ulah henteu teu boga nginum. Oh, Meulieun we galon meuni ala rolok. Ayeuna iya. kan geus 3 poe teu usaha. Dengekeun nya ari bager kakolot mah teh sungut teh ulah sok keriting-keriting Ngalain nah. kitu teh da mah make teh molor, anak mantok molor. Oh, nya. Hayang dayabat. Mumpung keur gawe ieu. Nya ulah molor ti beurang meusing dayabat. Heeh. Geus ah rek ulin. Nah. Ulah sore teh balik na ya. Wah. guys. Tah kitu tuh iem, sia teh insap meureun ayeuna mah si iem teh. Henteu mumusing wae emak meureunan. Nyaah aing teh ka iem teh nyaah ari keur kos kitu teh nyaah. Pan aing teu pusing wae lamun sia bager wae mah kakolot nurut wae kakolot mah. Yahu. Ani geulis ari keur kos kitu teh. Nyaah aing emak teh nyaah. Ngaringkuk heula di dieu. Ngopi geus. Ngaringkuk. Aduh, Is, nyeri banget Is aing Is. Kunaon sih sia? Ya aing mah bati ngalebok baso sih gananya. Heueuh nya aing ngalebok baso mah sorangan aya di pencetan aya neangan aing. Nya kan aing eta oge pamere Is, pamere Haji Enca. Sakalina neangan aing ditah mencetan. Ya ieu nek diasakeun jeung trihut ngeunah henteu. Nya ngeunah. Heeh. Ya Tadi tadi loba. tadi aya amang aing deui sia nyaho teh amang aing nu baheula nek kawin jeung si Iem si Ahmad teh jadi. Oh eta. Heeh, nu bi Anu baheula teh jadi heueuh jeung si Iem. Aya deui di Lembur sia, mainna kan usaha di luar kota. Oh manehna eta jeung indungna teu? Henteu, indungna geus eueuh cenah manehna. Ye, ayeuna teh manehna teh hayang kawin deui cenah, jangan nu teh heula pepegatan. Cek aing teh tuh jeung si Iem we ka ditu. Cenah nu teh heula teh ya. Heuh kabawakeun ku awewena. Ku aing di di mana sih? Hah? Eta cicing di saha? Nya eta di imah mana kene di uwa urang. Dan sia nu nguruskeun. Jual ke sudi aing. Ya, jodoh jeung si Iem. Keur bae getoli amang aing mah. Keur ieu teh jadi bela. Nya pan baheula mah ya indung, ayeuna mah we indung na pasti daekeun si Iem kan udah nguruskeun eta Is. Jodohkeun batur ke mending-mending aya bener sia teh kan cenah sia embung teh sudi boga dulur ning si Iem. Oh nya kan baheula mah kos kitu ayeuna mah henteu manehna geus insap. Geus aku aing nek dicomblangkeun sugan daekeun Bela. Ngomong-ngomong Ibu Haji. Oh, nongol mana sih nya? Yo kan ibu apa yang teh kanyaho di Is di imah Oh, na. kata nyawa-nyawa geus bareng kas we. Kanyaho geus bau we jadi gulung nya, gulung bilatung. Lain aing boga hutang ka manehna. Keur bae tong dibayar Is mana mah loba duitna ieu. Si aya ieu aing salaki aing ngiriman, aya jeung mayar hutang doang. Heeh nya aing mending aya kitu mah Is ieu mah mah pusing wae. Siapa boga salah teh pusing mah itu udah. Kumaha teh bela? Mending lamun terbalik masukan pusing oge. Aing orang tara balik pusiannya salaki aing. Eta mah pusing segala-galanya. Salaki aing mah ngiriman henteu, balik henteu, ngiriman ge saingat manehna.
Mata ka awewe sejen bel. Kajen aing mah lamun manehna cenah ka awewe deui mah nya aing serahkeun is aing mah embung kajen bungjeng manehna kajen aing mah yang ada yang kawin deui is. Ah payu deui kitu sia. Nya payu teh hidang apa mah aing mah mun ungu kene. Lain kitu masalahna aya nu sudieun kitu boga minantu kos sia sungut nya kos sudieun. petasan cengeng. Nya aing mah getol lamun si ieu mulai nu sudieun. Getol ngagosip sia mah. Mun di pararanas kieu nya jelema kamarana. Oh, di ditu geus maju panen. Jadi ka Sarawak. Rek nyanyi ah. Naluriku berkata bulan masih ada dan menanti bintang penuh dengan dambang bulan bintang Dan. Ahmad dari mana aja kamu Amat? Ngereka mana Mat? Biasa. Ieu mah yang anu eueuh we. Ane anak eueuh. Heeh. Diuk atuh di dia urang ngobrol. Cenah ngomong-ngomong awewe mana nu kamari maot. Heeh. Maot ngajuru. Ah ya kitu we. Meni karunya. Ini sampai teka tulungan gitu kumaha sih? Itu dalin bawa kabidan. Yang emang puguna kos kitu meureun. Anaknya sampai tuh keluarnya. Heeh. Kurang balikan deui ah. Mang daek kitu. Nya daek asal dibawakeun sapi we, sapi hirup. Waduh. Ulah sapiring. Hiji dua. Nya dua ah. Ayo siap. Orang belinya ka sawah ah. Ayo. Ah jadi beteng. Heeh. Gitu ah. Ayo, Sawah. ayo, Orang ayo. jalan-jalan. Tadi menitis bangetnya di dia. Beunang cigana yeuh. Ya, cenah ngadenge teh ayeuna maneh balangsak cenah. Heeh sih. Sapina dijual. Heeh. Eta emang kunaon sih bangkrut gitu. Ya biasa lah. Ngaranna ge perekonomian Oh, kan. nya perekonomian tidak terdeteksi. Heeh. Nya kumaha nya. Ya, Tapi kalau orang sebenarnya mah embung balikan dia jeung maneh teh sieun balangsak baheula kan urang menyeri hate ku maneh ku keluarga maneh beda urang jelema mararat. nyentong gitulah. Kan nu ngaranna rezeki mah anu ngatur. Ayeuna kolot maneh pasti moal mantak narima urang. Apa daek narima soalnya kan ayeuna mah geus mararatnya. Ups, keceplosan. Jadi tuh ya. Kemana? Jadi itu tuh kata tohang. Jalan-jalan. Oh iya. Embung. Yang aku sembung mah. Orang hayang jalan-jalan. Geus di dieu ngeunah tiis. Ya tiis ah. Bararau tanya entong. Pemandanganan tapi kan indah. Ya. Aduh. Ah, Jadi inget baheula nya. heeh. Keur maneh bujangan kene, enak kan maneh geus dudak aja rame dudak oge. Tapi ieu nama weteh kene meureun. Betul. Nya weteh tanamang. Nya urang ada. Urang kita geus randa. Komo orang genep kali randa oge. Tapi orang masih rapat dah cat ngeluarkeun hulu orok. Cuman hulu tai doang keluar. Aduh, ngomong-ngomong geus sore geuningnya. Kita nini odah pasti neangan dah. Ah, Iya, balik kan. jaban nini odah mah ayeuna keur maju bager ka urang. Geus urang balik ya. Iya. Kayak urang Deui amprok nya. deui. Deui Ini nya. sayang ka dieu. Jalan dia. Ma Oda. Yuk pantol na molong wae tapi gimana ka mana sih nya? Ma. Buah basing pingsan di jero ah. Eta nini teh sare geuning. Ma. Borang-borang sare jaba panto molongo eta. Bu Haji. Kagak aya paling asup dah. Arek maling naon Bu Haji ka imah emak. Kan mah boga sertifikat seutik eta. Bari jeung imah butut kayak sertifikatan. Mau nyahuan sertifikatna gitu buni ku Di emak. mana sih, Mak? Aya. Aduh, itu kebejaan. Wis dicokot ku Bu Haji. Mesti teuing. Jor we, Mak.
Ieu teh mah teh kurang molor tunduk. Tas naon sih? Nya bagadang. Begadang nanaonan. Nya bagadang we mah teh bisa molor. Ya, milu dahar mal itu urang asa kundungan sangu geus Gusti Bu loba. Haji seubeuh, geus seubeuh Bu Haji. Sobo dahar jeung naon. Tadi jeung tari huut Bu Haji digalih ku sambal meni. Di urang mah meni lengkep tuh. Aya naon wae si Bu Haji. Aya eta nya urab daun sampel nya. Ditimbalkeun ka dieu Bu Haji. Nya tadina dah yang dahar bareng maka ditu. Sanarin hayang dahar bareng atuh Bu Haji. Nya apan boga itu keur daek ngasakeun dengan sangu teh ya biasana meuli wae pan. Ari dahar jeung mah masuk mirasa ya. Heeh. Ya. Embung bener. Engke we Bu Haji lah nya ieu mah meuni tunduh banget. Si ieu ge tadi ngaladug jan balikannya wae geuning budak teh. Alah urang mah geus loba ngasakeun dengan sangu. Nya geus ke ditembelkeun ka dieu anteurkeun nah. Maka ditu ayu Maka itu. Heeh. Yang lah rada sorean ya, iya mah tunduh banget Gusti. Ayeuna tuh ngabaso tuh ayu Mbok ngabaso mah lalieur ieu duitna we Bu Haji. Mata duitan batu ngajak ngabaso urang peri beteng mah Nggak senang ka ditu ngabaso mah sorangan we Bu Haji ulah sok ngajak-ngajak we mah Beusi mah yang jajan urang mah. Kos kanu ngora wae ngajakan ngabaso sagala. Ya duitna tuh Duitna we aya mah duit. Aya saeutik mah tong baloba nya. Keur teu kuli poe ieu mah Ya. Gantian ngabaso henteu da ieu mah impin teh si ti tadi sare ieu ujug-ujug anu mere duit. Ya. Karasa toh. Karasa Bu Haji. Aku nyongom tak lain ngimpi. Bu Haji nuhun nya. Bener moal. Moal lah Bu Haji angke anterkeun ka ditu eta wang kemah ka ditu nya. Teh yang nya muridnya. Yang kala malasium teh balik gitu Atau si ieu mah tuh tita ka urang nya. Bu Haji. Nya soalna geus arasa kabeh teh bakal dahar. Urang doang sorangan mah beak mah. Geus dahar tuh dah getus ayeuna tunduh banget Gusti teh. Udah ke kolot-kolot begadang wae. Teu bisa molor Bu Haji. Naon sih hareudang? Hareudang banget. Boga kipas henteu. Boro-boro kipas pake hiin. Ke urang neangan kipas nu murah mah lah. Bu Haji. Apa aya asana mah di imah urut mah. Bawa atuh ka dieu Bu Haji. Urang kan pasang AC na mah. Nya dibawa ka dieu teh. Mun aya mah AC ka dieu bawa. Gusti. AC ge ka luar deui baru mah milik oge. Bu Haji. Nuhun ya. Ayo teh. Iya. Ayo mak. Ayo. Gusti tengen aing ngimpi naon. Ujug-ujug anu mere duit wae. Sare deui sugan anu mere duit lebih gede deui. Luis, kenangan saya nama sia. Pokoknya kenapa obat Mabel. Lumayan gitu-gitu guys ya kapake ku aing nya jeung urutan mah. Tapi tambah lumayan doang aing. Geus balik ka ditu Aing naik balik. Aing naik modal yuk. Ada pengen modal wae. Mak. Udang, Mak. Udang. Berita. Berita naon? Berita, Mak. Berita naon? Mak, bau tuh si Ahmad anu baheula anak Nabi EN Gelang. Kunaon sih? Pan manehna teh duda maweuna teh maot. Yeuh, Mak ngadenge teu. Aweuna teh maot nya. Kunaon? Majar teh hayang balikan deui jeung Uing, teh bade kan teu jadi kawin jeung Uing. Mak, naon sih mah aing kajian ulah Uing kawin jeung anak Nabi EN Gelang. Nyereh hate deui. Nya nu semararat mah kos Uing deui. Apaan kolotna teh satujuan. Nya teh satujuan oge sabaraha teuing mah Uing bogos sih daripada Uing ayeuna rarandaan wae cuman Uing geus kawin 20 kali mah bener mah. Karena kan karak genep kali berarti tah 14 deui. Ya aing mah nu jadi kolot moal ngulah-ngulah iem. Heuseuh wae. Mau Uing hang Eta kawin. budak lalakina daekeun henteu. Nah, daekeun tapi kolot teh nya daekeun deui pan teu baheula mah kan embung tapi dae Uing jelema mararat. Terus eta budak lalakina hayangan diajakan kawin daekeun. Nya daekeun meh nu ngajak. Uing nu ateul. Lieur di wae aing berenang modalna. Nya nganjuk atuh mak. Minyak sayur mah nganjuk we. Ju. Meuli hayam hiji tibang mencet hayam hiji. Nyewa amil we doang ieu Nah, mah. hayam hiji geus tong segala hari-hari ya, tapi ieu mah cuma rencana Uing doang. Nya sugan we jodohna jeung itu, Mak. Ya heueuh heuseuh wae ieu. Tapi Ya tibang kikituan doang da moal mah saeutik ya moal, Ya moal. beak 1,5 juta mah. nya heueuh. Dak aing lieur di wae. Ya kan main manehna cina mawakeun. 1 juta mah mahi. Ya heueuh sugan ieu coba nah. Tapi bingung sarena ke di mana mah Uing malam pertamana. Sarena. Di dieu. Pero aku tiluan Uing malam pertama mambung mah.
kayak aing di luar atuh. Ya mah di luar tapi tong ngintip. Sabuat nyieun doang. Sabuat produksi doang mah, amun produksi ngajek-jek berarti mah di luar. Malila aja paling 20 menit. Ya, KDW teh si Ahmad kesalahan nangkep gitu. Oke nangkep mah udah deh. Ya mah tapi hayang di kabeh heula. Nya hayang boga anak, hayang boga incu mah. Awing hayang di kabeh heula, awing embung waka siapa kitu? Unggal kawin di kabehan wae. Yang ke boga anak mama ya degakeun mun uing boga anak teh susu burahel we ka mana-mana. Jor we ah. Tah hidang sia mah nya moal boga anak atuh kitu mah. Nu aya teh cerai deui wae. Arek disuntik kabeh anu 3 bulan sakali mun kawin Busan mah. di wae, tungtung nama teu boga anak. Aing teh yang boga incu teh hidang. Bung mah ah. Para rusing kita boga anak mah kudu nyewokan gara heula. Kan aya aing nu nyewokan mah. Teh hidang anu jadi kolot mah kudu daek nyewokan. Paling mah nyewokan make suku di kieu. Pirang teh. Terus amang ngahalu ah mun ditepikeun ka dianya nyo jadi nyomal kawin lagi ah. Saya ka mana deui? Adieu mah we ngar ka warung heula rek meuli kopi. Heeh, kajeun aing mah. Segoe rek kawin jeung saha-saha oge ieu. Hadeje kitu aya nu ngusahakeun. Heeh, rek ne modal heula ah. Modal ka saha nya? Pira kok ka Bu Haji deui. Lieur di wae pan. Tah nya aing sabarna mah ari keur kos kitu teh nya ieu aing ka ieu. Is Goblok. teh itu anjing aing kana boga di. Balikan dia. Action. Kudu semangat isukan mah. Komo eta anu bela kedeng. Action. Duh, hirup. Kedeng heula Ci. Rada dijeda heula maneh. Kieu heula melencus heula. Karak ngomong nya. Etana sing tarik ngomongna. Mana di dieu nya belnya cicingna. Action. Duh, hirup kieu-kieu teuing nya. Cobalah mun boga pamajikan. Nanaon ge anu ngaulaan, dahar anu ngaulaan. Hayang nginum aya nu mikeun minumna. Kang, Bi. naon? Henteu biasa. Aing alosia goblok ulah nyebut ibi. Pan aing caritana alosia.